Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan dulur barani sadayana di mana bae ayana wilujeng sonten, wilujeng patepung dangu, patepang sora deui ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda dulur. Etang-etang mulangkeun gatineung dulurnya sanaos rada telat insyaallah kurang lajengkeun dulurnya. Salam baktos, salam kawilujengan kasadaya dulur di mana bae ayana. Kelayan dongeng Sunda anu digarap kusim kuring denget ayeuna teh dina jejer carios Sri Panggung hiasana caraka. Dulu barani supados teu nyangkolong kana wagetos kumaha hanca anu katuna dina dinten naon hari tatenya hilap deui 2 dinten di buruh lazim kuring je Agustusan heula. Mangga dur gerak kaparayun Kang Adin, Kang Ustad Wawan, Mama Tuti Butina, Mama Andri, ala Kang Cecep, Kang Oga sancai damai tah. Mohon kah cayaning tias aturannya Neng Pira sareng Kang Jajang. Sok dur kabarayun sadayana dera. Barani sadayana di mana bae ayana hancan katunda teh harita dulu dina mobil den harjo terus imut boga rasa eupan usupna teh cenah disanggut da mimin geus aya kahayangna sarta jika anu bungaheun waktu manehna nyebutkeun rek dilaksanakeun teh ku pamikirna mun mimin geus daek dipangyieunkeun gedong anu tang tu daekeun dijieun pamajikanana. Dulur barani cenangan ku jalan jadi pamajikan mimin bisa sadrah masrahkeun raga jiwana sabab geus sabaraha kali dicoba ku jalan diolo nyatana dipanggulikeun papake anu harade. Terus perhiasan duit mah geus aya rebuna tapi mimin kekeh pengkuh enggon ngajaga kehormatanana dulu. Begitu teh mah mimin imut ka bebene nyatana cep tatang teh sanajan kumaha oge manehna geus neuneun patalijang jeung tatang teh dulur ngan kiwari panutan ting di mana ayana. Begitu na dulur barani rek satia ngantosan cenah sajaeun cek bade basa melelengohan sanu nyaho cenahnya bisalah ke sana kitu dulur. Sadayana harjo masih inget malah kapok harita teh geus morek wani-wani dinyoba ngalanggar kana kahormatan mimin. Harita cek mimin pok ngomong ka manehna, "Amat ulah sakali-kali deh kagungan mana hayang maksa mirusa ngotoran miminnya. Mimin bakal pundung sarta moal bakal bisa tepung deui sareng anjeun satutup umur." Itu diantara omongan mimin dulur. Aduh ngajadikeun harjo
kapok morek menta deui atawa ngawadi-wadi nyoba ngalanggar kana kahormatan Mimin. Sabab begitu eta sababna nu matak harjo pohara ngajagana boh ucapanana boh rengkakna sangkan ulah nyigeng kana rasa rumasana Mimin. Tapi sakapeung mah mun datang timuruan nyatana sieun direbut batur sok datang oge nafsu sugalna teh. Ayeuna manehna teu ngaguligah teuing ngarasa ting dream tentrem ayem dulur dumeh Mimin geus ngucapkeun hayang gedong. Dulur barani sadayana sanggeus dalahar di Hotel Lembang harita teh kira-kira wanci jam 2. Manehna mulang ka kota atuh palebah parapatan Taman Merdeka manehna nenjo aya awewe kolot anu rebo ngagandong Said harita teh anu dieusian nyatana balanjaan ti pasar. Dulur barani Mimin nepak tonggongna supir nitah eureun asa wawuh ka eta awewe beureun. Laju Mimin teh turun kagancangan nuturkeun awewe kolot teh disilik-sidik ditetep-tetep bisi salah tapi da yakin hatena teh ku kituna Mimin. Dulur barani nuturkeun ka eta kolot hiji awewe bari pokna teh ma ieu teh ma. Barani sanggeus deukeut eta kolot teh digabrug ku Mimin bari dirangkul. Atuh nu dirangkul teh kacida kageteunana ngepes-ngepeskeun maneh. Nepikeun ka Mimin oge ti jengkang atuh. Barani sadayana ane meraharjo buru-buru harita teh muru bari hookeun nyekel tak-takna eta awewe teh. Mimin ngarangkul deui ma cenah dulur bari ngarangkul ka eta awewe ma abdi 4 ma ieu abdi 4 ma. Pokna deh teukeur mah dirangkul kata mah ku harjo tak-takna dicekel atuh berubah eta awewe teh namru gandonganana awur-awuran dulur tapi eta awewe teh tacan daek ngomong keneh bae kubawa ning kaget jeung hareugeun. Dulur barani di mana bae ayana Mimin harita nangkep deui kana cangkengna sirahna nyalu kana loba dadana eta awewe kolot bari pok teu eureun-eureun emak-emakan ma ieu 4 ma ieu 4 ma. Ieu 4 pokna deui dulur 20 tahun ka tukang dulur waktu nyi 4 umur 15 tahun incah ti imah ninggalkeun inung bapana diteangan ka ditu ka dieu weleh teu kapanggih geus putus asa
malahan manggeus dianggap taya di kieuna geus leungit lantaran leungit tina ingetanana. Ayeuna aya awewe nu ngarangkul manehna bari nyebut ngaran 4. Disidik heula eta hiji awewe nu ngarangkul manehna nu geulis teh dulur. 4 ieu teh 4 cenah manehna ngunyem dulur bari nginget-nginget kana rupa 20 tahun ka tukang. Ari ieu nu ngarangkul awewe teh bet ginding geulis luis jauh ti warna 4 dengan sakadar budak tukang metik teh. Weleh dulur barani lemutanana harita teh acan ngumpul acan kakoreh bandinganana 4 baheula jeung awewe anu harita ngarangkul manehna nyebut ngaran 4. Dimana bapak, mak? Dimana bapak? Cek eta awewe nu ngarangkul manehna nu ditanya masih kene budeg dulu. Hemeng. Tapi terus melong ka Mimin. Min, ieu. Cek Harjo. Isina tuh loba jelema meninggal kula kieu kumaha atuh ieu teh? Mimin ngan ukur tangga. Bingung dulur terus nyekel kana leungeun awewe nu disebut emak teh ya. Laju nangtung bari linglung luak lieu kana Said nu tadi eusina aur-auran teh geus beres deui. Da geus diberesan ku supir. Harita Mimin ngaleng terus dibawa kana mobil dituturkeun ku Harjo. Dulur barani jelema nu ngariung silih tanya aya naon cenah teh naon patanya-tanya bari jeung pada teu nyaho lalatanana paolohok-olohok bari pada boga anggapan sewang-sewangan cenah naha anu kasarempet mobil atawa nulungan awewe labuh sararea oge bureng kabeh pada nenyo awewe kolot butin dituyun kunu lenjang ginding tur kewes dibawa kana mobil. Dek dibawa ke rumah sakit meureun cek saurang. Nah kunaon kitu euy cek saurang deui jelema jadi patanya-tanya deui tapi sanggeusna mobil ini mah geus teu jadi soalan deui. Abi teh bade dicana ka mana ieu teh? Agan? Bade dicana ka mana ya abi teh? Ceuk eta awewe nanya sanggeus aya di jero mobil. Ieu teh 4 emak putra emak. Putra emak nu kabur teh ya. Putra emak nu sieun ku Anom Anton teh emak. Cing emut mah ayeuna urang karorompok yuk. Karorompok 4. Dulur barani ngadenge kabur jeung Anom Anton. Nyah ingetana teh nyayan harita teh. Sanggeus dulur barani ditilik-tilik eta awewe lenyang tur geulis teh. Diteuteup. Memang si kipanona mah jiga 4 baheula. Laju neangan kana ciri anu khusus. Tayalian nenyo kana karang dina beuheung belah katuhu handapeun ceuli Mimin. Sanggeus pugu maduru barani manehna ngagabruk bae kana lakunana bari ngagero 4 ieu teh 4.
Sadayana dikeresageun ku Allah Inung jeung anak pap Anggi harita sanggeus 20 tahun papisah dulu saja jalan sajeroning dina mobil diuk sagigireun supir ane merharjo terus bungkem tengah arti ku urusanana komo dulur lebah ngadenge kabur Anom Anton jeung 4 mah tengah arti manena teh kukituna manena mijempe wae can wani nanya kumaha ujung puhuna dulur barani sanggeus nepi ka tepang sono harita teh kaimana mimin kakara harjo ngarti saeutik-eutikeun urusanana sanggeus dibere katerangan pondok ku mimin yen eta teh inungna tapi sanajan kitu masih teu weleh bureng da panyangkana mah kapan mimin teh anakna ibu Eneng nyangka harjo mah indungna 4 sanggeus narada reureuh di imahna mimin sanggeus nginum beuki inget beuki dieu beuki tetela nya 4 ieu teh anakna nu leungit teh ya manehna ngomong 4 bapak oge da aya keneh nyai bapak aya keneh mak nya aya keneh bapak oge di mana emak atuh hayu di mana orang pilarian kapalang urang teh papageun atuh ayeuna mak ari cecep mak cenah dulur ke geus ase urang caritakeun gerampat barani atuh kukituna dina poe eta kene mimin teh nitah ka supir dianteur ku indungna jeung manehna rek nyusulan Kasim bapana harita kasih dipapageun sarta sanggeus kacokot terus cenah cicing ngariung mungpung di tepang sono dulur barani sadayana tos kitu we dikesageun ku Allah teh anak jeung indung bapana bisa deui ngariung mungpulu sanggeus 20 tahun teu panggih kiwari cicing riung di tepang sono baheula zaman dikontrak nyaeta cenah sok nenyo juragan Anom marake piyama heg sukuna make sendal pantesna teh kitu kituna atuh kasih manena make jeung hayang make piyama make sendal da teu kasorangkeun da atuh sakadar kuli kontrak
anu gajina hari tangan salminggu teh 7 talen mangkaning harga piyama apan aya opat perak ayeuna sanggeus Kasim ngariung deui jeung anakna nu lawas tilawas kakara panggih teh ya beneran atuh 4 teh geus jadi juga lah piyama jeung sendal karet bodas teh kalaksanakeun dulur citas mandi sore peuting dipake sare nepi ka isuk-isuk piyama tara tinggalun kitu deui sendal di mah teh teu meunang lesot malah sok rajeun poho hega panggih ku 4 buru-buru di bejaan cenah pa eta anggo sendal teh bilih ti sampean atuh mun Kasim kanyahoan ku 4 kurat kored atawa sasapu di buruan cara bebakuna waktu jadi bujang sakola studing dicaram pisan teu meunang basana teh kieu Bapak peperieun ka pengker taya deui damel urang teh mung kurat kored sasapu nampolan sulu di juragan hup atuh cing ayeuna mah Pak pantos gaduh bujang ieu tuh si karaan tos we ayeuna mah lingi-lingi bae pami atuh ku bawaning palai barang damel mah tamasang cekapku ngamandoran we Bapak jakemba tarita ku 4 dicarek teu meunang pipilueun di dapur sumawona make nyeusehan ngumah piring mah cenah bari pokna ka indungna tos he mak calik-calik bae tuang leueut atuh kanggo ngilangkeun kajenuhan mah jalan-jalan we ka kebon tama kesel mah pami aya kapalai anu teu aya di dieu sasauran bae ka abdi palai naon mak mangga ku abdi dipangmeserekeun asal ulah wakapalai mobil bae eta mah teu acan ka bedag cek 4 dulur barani tapi da kumaha atuh ku katumanan teh nya dulu barani tuman diparentah tuman digawe jeung tinimang marentah mah kakaraan anggo sok kekuae ku sorangan dulur mun enyo pakarangan barala atawa pager nu perlu dihadean teh teralintah ka batur da eta ongko geuning ari tuman digawe mah heg teh nganggur awak teh jadi baregel tareunangan sagala tungtung namanya Kasimnya makna dicarek-carek oge sok bae we barang gawe ngan ari bedana mah bareto mah digawe teh diparentah ayeuna mah sakersana kitu dulur tuman mah sok cararangkeul geuning dulur barani sadayana di mana bae ayana harita 4 ngalendean ka indungna bari ogo bari pokna sanes mak cenah sekali mangsa mah harita teh pabeberang di saung kebon deket balong tupi Cecep di mana ayeuna teh mak cenah nanyakeun perkara Cecep Tatang kamaripan ku mak ge geus didongengkeun ya emak jeung bapak teh jadi bujang sakola teh
asal-usul nama nyatana neangan 4 cenah teka panggih wae atuh emak jeung bapak teh dipatukeun we ku Cecep tatangga teh. Nyanya mah padahal tis aku mah tebihna di Bandung ka dieu teh engko da sieun kapan aku polisi nya sok sinun dipiwarangan ku anom antom teh mah eta margina dugi ka abdi ngalani sorangan we janten ngaran Mimin. Lajeng terasna kumaha tak emak teh sareng Kang Cecep teh? Saparantos Cecep keluar di sekolah. Itu zaman walana kene kungsi nepungan bapak jeung emak. Saurna teh didamel di Batawi nya di kantor besar kontrak. Saheulaanan bapak jeung emak teh jongjong nyen bae we di dieu. Nya digawe kecenah di mana di Batawi tos boga tempat rek diangkir emak jeung bapak teh. Nya cenah ngiring ka Cecep Tatang. Nepikeun ka harita aya perang Jepang teh ya. Nepikeun ka Jepang di urang geuningan. Ih Cecep teh aya bae. Bapak jeung emak teh tetep we jadi bujang sakola. Atuh kulantaran dina zaman Jepang walana-walana di pareuncitan cenah. Bapak kungsi ka kontrak tepung cenah jeung juragan Hup. Malah juragan Hup teh harita dipercaya ku Nippon jadi tuan kawasa. Tuluy ti juragan Hup teh meunang katerangan cenah Cecep oge dijenengkeun di kontrak nya jadi tuan besar di jauh di Sumatera. Dulur barani kitu ceuk indungna. 4 ngarengap. Bari jeung ngomong nanya deui di Sumatera. Atuh tebih meureun maknya. Cenah bari ngarengap dulur. Mangga mah teraskeun. Nya cenah mah Jepang teh eleh perangna dibom. Urang merdeka tapi urang teh perang deui kapan harita teh. Jelema ti kota ngarungsi, bapak jeung emak oge kungsi ngungsi. Anehnya ya. Aneh kumaha emak? Aneh eta emak teh padahal mah kungsi ngaliwat ka dieu. Inget kene malahan maluak liuk sagala tuh lebar itu tuh. Dasar can aya kadar merenya orang kudu papanggih harita teh. Tapi dah harita ge sami 4 ge nuju ngungsi emak. Nya tetapi tuh jika ditu tuh kabeh tonggo. Kapan emak? Harita ibu Neng teh palastana oge kapetelan ku pepecahana pelor Mairium. Ibu Neng anu miara abi teh emak. Nya tilar dunyana teh ku kapetelan. Nya nu ngawaris ieu imah sareng pakaranganana. Ieu teh warisan ti ibu Neng. Muhun emak. Da Bu Neng teh kagungan ahli waris. Teterang di mana da salamina abdi di dieu teh. Can aya baraya-baraya anu sumping. Abdi ge sanaos aya serat hibahna. Da pupusna teh di rumah sakit. Upami teh mah terang aya ahli warisna. Nya anu ngagaduhan hakna. Abi moal ngoretkeun emak. Kitunya. Ari itu si Abang. Eta mah tilas caroge na emak. Nikahna oge saperantos abi aya di dieu. Abang teh urang Pasar Rebo.
tapinya kitu teh bangsa langlang buana manehna mah tukang ngamen lenong dugi kata terang di barayana acan aku nama hawatos emak ku si abang mah nya ku abdi teh di aku bapak pulung we kitu da atuh rek balik-balik ka saha hawatos tos kolot mangga atuh mah taraskeun deui kumaha. Teh jeung bapakna teh ieu sanggeus nanggung si sabaraha poe kalunta-lunta untungna mah ka kontrak deui we mak teh da kapan nu jadi juragan kawasana oge juragan hub terus atuh bapak jeung emak teh nyiruruk jeung anjeunna biasa sagawe-gawe mantu-mantu hitung-hitung nurut hirup da kontrak teh waktu eta mah teu puguh atuh tah sabot emak sareng bapak di juragan hub piraku teu ngadangu perkawis Kang Cecep puguh we atuh Ibu Ramana oge harita teh cenah teh acan aya beja kumaha Cecep di Sumatera na teh harita ngarenghap deui dulur nyai kuteu hanteu dina hiji peuting harita teh juragan kawasa teh digarong diborondong ku bedil juragan kawasa teh dibawa cenah ku goromolan DI dasar ratu nyai geus kitu we meureun kapanggil teh isukna geus jadi mayit ieu dipencit ari ibuna mah salamet nya tekung silila ge mulih cenah mah ka ibuna aya keneh cenah di Tasikmalaya atuh mah jeung bapak mah harita teh mulang deui we ka kota balik deui ka sakola digawe ngeuneuh ngabubujang kebeneran ditarima deui jadi bujang sakola dan menjadi kepala sakolana oge ayeuna mah bangsa urang sakolana oge lain mulo moal baheula mah mulo tapi ayeuna jadi SMP jeung SMA ayeuna mah nyai janten berkawis Kang Cecep mah labeng bae gitu mak nya mak kumaha atuh abdi emak cek empat bari ngalima dulu teng manteng pikiranana inget deui ka jaman baheula waktu keus lalendean jeung Cecep dikontrak panjang ji harita teh duanana oge rek silih antosan ngarek kasaha-saha deui 4 rek dijadikeun garwana Cecep tata ku kituna sanajan umur geus kolot oge ayeuna sasakna teh ngolotan pisan tetep satia nyi 4 teh alias mimin teh ngantosan Cep Tatang dah mata ayah manu ayah we nya ngadongeng kerjaeun Kang Haji muhun manya kumaha atuh da abdi mah nu mawi dugi kaki wari teu acan gaduh caroge ge mah ngantosan Kang Cecep ih nyai Cecep mah kapan cek mah oge can kapanggih di mana dumukna ya
anggur mah ulah rek ngaruksak awak cek emak mah mending boga salaki katurug-turug emak masuk hariwang neng lalaki anu geningan daratang ka dieu teh keur mamane teh da geulis geningan kasaweng ngabejaan teh tong kanu boga pamajikan kamu akan ngadongeng boga pamajikan Kang Ayi sarua boga pamajikan ngan lengoh ieu hek nyahan bisa lakieun loba naraekeun dari panungwan cecep anu teu pugu nya eta ge geura ai kahayang mah jeung cecep ngan kumaha atuh pokona mah kitu we ayeuna mah sugan aya nyai geus aya anu cok mah he gawin mun moal aya nu wanian ngaheureuyan mugi wae tuh maknya abi singkiat abi bade ngantosan cecep bae mah ih eta ku keukeuh cenanya bae cecep nang geus boga pamajikan nya tapi da kumaha tuh mah sesah masalah teh mama da anggar we abi mah imut ka ius cecep tapi di mana cecep ke di mana indungna dulu rada nyereng gening ma oge kalengitan abdi ma tas teu kagungan sagala sangkaan yen bakal tepang di sareng abdi buktosna kadarti pangeran mak sanu terang anjing pageto cecep sumping ka dieu udah mau lompat tangkaan abi mak tang tos cecep teh masih tetep neangan abdi karaos ku emak sareng bapak panginten digi ka cecep kersa ngurus oge ngajejeukeun ka bapak malah geuning saur emak pisan bade dicandak ngalih ka Jakarta eta teh taya sanes kajabi ti cecep teh masih nyaah ka abdi emak mak bisa kumaha teu ingraheut manana Kang Cecep upami Kang Cecep sumping ka dieu abi tos gaduh salaki malah sanes bae Cecep abdi ge mah tang tosna bakal tiasa barontak ti salaki abdi upami Cecep sumping ka dieu mah nyai mah ge jadi bingung atuh eta mah kumaha nyai bae kumaha hadena atuh mudah-mudahan we sing dikadarekeun ku pangeran nyai ngan hampura we ayeuna mah nyai kabujeng aya badu bangplak udah waktosna kabujeng ngeseep heuh dur waktosna kabujeng ngeseep dulu rapunten nu kasuhun hampura nu kaseja ku kituna pamugi jeung janten pangdepur kana kolbu pangbabaraha kana mana mudah-mudahan dipasieun kalancaran dulur teu aya halangan harungan kapayun diteraskeun deui sim kuring Kang Ius ngaturkeun sewu nuhun da saketika kabingahan ulur kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios.